gagal. Aku tuh pengen beli share kekirangan anak. Nah, upami dina lagu teh kitu maksudnya sadayana lagu ge di Sunda mah kitu. Ngandung perbuhunan. Nah, itu lagu lebet lagu buhun himpunan para leluhur Sumedang. Nuhun. Hajuang Gunung Gelis ataupun hajuang di Gunung Gelis. Aya anak Gunung Goong enak dijual can payu-payu. Aya. Ya. Oh, ada tahu atau lagu Kambani Bebek. Gunung pribadi. Ya. Dijual can payu-payu teh kok. Gitu. Can hayang kene. Jadi lain jenayah naon Bapak teh euy. Lain ieu Bapak dewek lamun eta teh sok rada ieu euy kadek mah Sok rada ngaco. ada sentimen gaing. Eta loba milik teh tara bebeja mereka. Untuk jadi cepet masuk ieu deh kayak gitu. Ai pada ulah kitu nya geser ka anak atuh kadek teh. Anak mah kudu belakang apa jang saha teh yang anak kan. Cerekan heula kan. Lain aya kang sok upat ka kolot pamali. Lain teh ka pahui nya. Ngajarkeun heueuh. Pantura diwilah-wilah manehna masuk pang gedena kena cikalna cenah. Eta sok diajarkan geus ya kan eta teh nyawanya. Ya sia mah menyong pemenangkeun wae. Geus ulah hareureuy da kadenge kudu we geus teh. Sampai dua. Sok. Awas teh. Padahal sok diheulakeun dadek teh sok cing teh kudu silih eta we jeung dulur mah kadek. Silih asa. Wah, bohong. Aing mah jeung si Monyong kalau ka disuntrungkeun kana balung kan. Naon eta kan disuntrung gitu. Oh, beda eta paisan dicopot ku dewek diheula. Ya meureun kan atuh disumputkeun mulai. Pake Pak, bisi salah ku apa dia. Cicing siling banten hati kan. Ayeuna bareng jadi MC ka dia tuh mah. Moal mama moal. Mama moal besi ti celetot. Wah, si mama mah cenah. Sidung dewek mah tara sayong atuh. Manehna mah da kudu sakola heula cenah cepot dewek mah cek kitu. Nah kitu jang nama teh lagu buhun pamunut ti Abah Ucok teh kapungkur ti kapungkur aja nama. Dicinta karena lagu Hanyuang di Gunung Gelis teh. Ayeuna atuh Ayi Susanti kene eta mah. Mohon nuju teteh Ayi Susanti. maka seneng lah cenah lagu di Gunung. Hanya nama senior atuh. Hari tete dewek mah karek lalajo ke karek bisa tahu Wah, hari teh keur alit keneh. Oh, bawa abdi mah dijudi kene di jerong beuteuh. Canong tak bujurna ge. Can. Kerja mandi minuman limun. Hari tama yang badi mah keur ngangelek entuk. Dia teh anu ngasuhna teh. Ainu nya ainu ngasuhna teh Bahilin. Nah, gitu. Ngasuhna teh eta mah teh. Eta Bahilin panu ngasuh abdi mah buat. Lain dipikir mah ujang lagu nyuruk cupu teh kana naon-naon nya. Coba menang nyarikeun cu. Apa balikan Dia aya boga teh tukang adu ayam dia. Pajarkeun teh ji cenah aya hayam di kangna cenah doe kitu. Malum. Masih loba ngobrol deui ujang urang ka studiokeun hijikeun deui we ka penyiar. Nya Kak Mang Asbon sareng Kang Ise gitu. Alhamdulillah. Mangga urang teraskeun kana lagu itu Kang Ise bade ayeuna sumuhun bade nyobian dina cleaning. Mohon. Aya mun ge bade di kontenkeun langkungan ku Kang Dani Manwara official sareng Mbah Ucok channel. Ya,
balung kamu pilih lepat gitu dayana mah terus zaman canggih gitulah zaman kemajengan mata kayak sepuh kapungkur mah gitu kalau macam bedak ya mah keharap bakal aya alpukat hurung teu kepikiran bandingnya icing gorengnya bentukna neon teh juga alpukat mata silip siloka sasmita bacain teh jadi nyata kalau baheula membaca kade guru wong no guru ratu wong atuakan eta mohon urang kena diajen mobil khususnya ade kasepuh urang sadaya ya itu naon eta bagus ya terus teh cek sorangan kudu cek sarea ya gitu well makanya bahasa gaul mah ya well bukan begitu besti aya besti aya coy pada namanya aya dai ada wa ya Dai we kopi. dai teh kopi dai kue ke kopi ai Dai top kopi cara gitu. Budai teh top alin ya urang sangatkeun diatur ka pamundut nanti si Abah Ili mohon daya urang cumponan heula bisi geus di DP-an mah geus 7 minggu DP-na mah geus kabanjang ya kene kita ting teh bae tong neudeun eta sok li eta sok kabanjang ka cacing teh kemalanan atuh gitu nah di DP-an sok kabupaten coba geus aya eta cing teh nu rek dieuna ya daya nu laguna mangga urang ka sangatkeun Siti Abah Ili nembe bati Abah Ucok atuh ti Kang Ise pilih bade manut lagu ngolemar mangga aya ayeuna karsan ngolemar teh nuju viral nya diangkat di pinggir dina calung ngolemar kamari wilujeng atuh ka Teh Imas tamu di Majalaya anu parantos manjen tugas diangkat TV suksesnya alhamdulillah urang kapayunkeun aya silih antosan masih di pamudutna Abah Ili mohon sarimbit sarimbit moal Abah moal saleter lain sarimbit nah kurang ngapurwakan sih jeung saleter mah lamun Abah bari mawa beas aduh nya kapuntenna itu ngalantur teh kieu mohon penyiar mah nya itu mah saridon atuh. Ya. Mangga. Sok eta Abu, aduh, si Abu rek nurut lagu Abu. Nah bekejek di seledat. Bagian nyoting di kajauhan tadi atuh siap. Urang ka sangatkeun silih antosan mangga masih sarangan konten kreator. Dani Manwara Official. Truk Nayaga.
Baju
Madrajah ngaji. Aduh, Rasul